Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Lisna Listiana di kelas 12 MIPA genep. Di dieu simkuring bade nampilkeun monolog anu judulna Ngeunteung ku Teddy Kusmadin. Ih, geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Hehe, jerawat, mani beureum kieu, pencet kitu, sieun peurih, antep wae, asa ngagokan deui, tapi asa jadi nyari, keun urang ingkeun nepi ka asakna, jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah, kaluar tina hulumudna ngudag cahaya anu sumorot tina soca anjeun. Akang, nya bener jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring, anu ceuk batur mah ngalaka indung, saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Arigado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nu siga mamah teh nya? Oh nya, Biwir jeung Buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa, malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nyati aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujung ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh, eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan, ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui, panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuk aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti Ngaping ngajarin ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur mejehna bunga, cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Gerangan dakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring. Keun sina ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring teh bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran insyaallah. Ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyamutan. Akang, ari ayeuna aya di mana?